warga-warga di Gelora TV. Alhamdulillah dina dagat enak urang teh tos tiasa patepung lawu Pak Amprok jawab deui sanesin kuring Yayang Ona Rudi Duamo. Raden Tumenggung Wirahadi Kusuma dina masa kajayanana nyaeta tahun 1815 dugikeun ka 1818. Raden Tumenggung Wirahadi Kusuma mangrupikeun anu minakeun pemerintahan ti Imba Negara ka anu diwangun ayeuna nyaeta Kota Manis Ciamis. Sapertos kumaha atuh wargi-wargi ade Gelora TV, tantosna hayu urang sasarengan, urang titenan. Sarengan kusim kuring Yayang Ona Rudi. Sok sanaos parantos dibahas dimuat dina sababaraha sumber atanapi di pusat pemerintahan ngeunaan silsilah tapi ngamungkinkeun urang ngajelaskeun deui di mimitian ti Tumenggung Wirahadi Kusuma. Raden Tumenggung Wirahadi Kusuma atanapi Wiradi Kusuma tahun 1815 dugikeun ka 1818 Masehi. Dina 1815 Masehi anjeunna diangkat ku Walanda, sedengkeun dina tahun 1816 anjeunna diangkat deui ku Inggris. Sareng numutkeun sejarah anjeunna anu mindahkeun pusat pemerintahan ti Imba Negara kana anu enggal diwangun nyaeta Kota Ciamis ayeuna. Pangwangunan Kota Ciamis saleresna dimimitian nalika pemerintahan Sutajaya, saterasna rengse ku Raden Tumenggung Wirahadi Kusuma sareng tepat eta katelah Kota Cibatu sareng ayeuna katelah Kota Ciamis. Ngaran Ciamis sorangan ngan ukur nembongkeun nalika ngawangun kota. Ngabendung saluran Cimemen dilaksanakeun sareng tetela lokasi saluran Cimemen tetela seueur lauk sareng laukna amis atanapi hanyir sareng kecap amis ku Pangeran Sutajaya digunakeun pikeun ngahina masyarakat Galuh sareng eta tempat kecap amis lahir anu dianggo salaku nami kota anu didamel dina waktos eta. Sareng ayeuna kotana dikenal selaku Kabupaten Ciamis, tapi pikeun urang Galuh atanapi Ciamis hartos amis nyaeta amis atanapi sae. Teras pangwangunan jalan di Kota Ciamis diteruskan ku Raden Tumenggung Wirahadi Kusuma dugi ka dina tahun 1816 Masehi. Pusat pemerintahan anu asalna ti Imba Negara dipindahkeun ka tempat enggal nyaeta Kota Ciamis. Dina pemerintahanana dirobi ku Gubernur Rafflesia nyaeta ku ayahna peraturan anu disebut Inlas. Reglemen nyaeta kepala desa dibere hak polisi anu hartosna yen kepala desa dibere wewenang polisi anu hartosna yen polisi di dieu kedah nurut ka atasanana nyaeta wedana. Sedengkeun wedana kedah nurut ka bupati sareng bupatina taat ka residen. Sedengkeun residen mangrupikeun alat penjajah Belanda di mana kepala desa langkung sieun ku wedana tibatan masyarakat. Sanaos nalika eta waktos kepala desa dipilih ku jalma-jalma anu kedah tanggal waler pikeun jalma anu milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Bapak Pak Iwa Rasiwa anu nyepeng kusur makam Galuh Raden Tumenggung Wirahadi Kusuma anu lamina parantos ka 25 tahun ieu. Ituna Bapak pada ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana di atas nami Galura oyong terang sejarahna ieu Kanjeng Dalem Tumenggung Wirahadi Kusuma. Kanjeng Dalem Tumenggung Wirahadi Kusuma teh upami dina hari jadi dudutanana ti Prabu Kuning teh ka-16. Namun upami musirkeun dayeuh baru naik Imba Negara ngalihkeun anak ka Ciamis teh janten kalepna Bupati Galuh Ciamis kahiji. Atuh kalengna gaduh putra Adipati Adi Kusuma anu dimakamkeun di Kelurahan Sinang Rasa di Gunung Galuh. Atuh kalengna putra deui anu di Zaman Sari janten putuna anu di Zaman Sari teh putuna Kanjeng Dalem Tumenggung Wirahadi Kusuma. Atuh kalengna anu di Seket SMA Ibu Kasi Igo eta kalebet buyutna. Janten ieu teh pami dina
hari jadi mah kalebot jajahan teh dina sejarah mah jajahan masih kena jajahan Inggris gitu kan. Begituna Bapak turun nuhun karena kasumpingna Bapak nerangkeun ieu teh ala kadarna aya dina sejarah naun gitu kan. Jantanna istrina Raden Ayu Nata Kumala kajenganana upami Ramana Raden Ayu Nata Kumala itu dia pernah di Gunung Sari lebet keneh ka Imbanagara. Jadi jenenganana Raden Nata Kusuma panggilan Mas Garuda. Itu jantan kepina sekilas di Bapak mah sekitu nepi hatur oge dina pupusna anjeunna jantan jumenengna jantan bupati teh di tahun 14 itu ka 18 jantan 5 tahun pengkertuhanana. Di jam pupus tahun 1820. Tiap hari jadi pamikeresan jarahna teh kahiji ka yang Panjajanegara anu diterkena di Ciwangan Kulon atau anu kaduana ka dieu ka anu dalem Tumenggung Wiradikusuma. Bapak teh hoyong kahiji hoyong aya ya kanggo jas pemeliharaan lah ka bapak kitu ya kanggo ieu teh kepertos di Karang Kamulian asana pi zaman sari mah kenging bantosan di puseur di pusat di banten teh kanggo di dieu bapak mah teu aya gitu teh enten kalau pemeliharaan lah gitu yang aya mohon langkung diperhataskeun mohon gitu tah dan upami ka bapak aya mulai dina hari jadi wungkul mohon si bapak bupati itu nuhun ka bupati setahun sekali mohon anu ngalihkeun Tigara Tengah ka dieu ka Barunai ti Barunai ka kota Ciamis ti kota Ciamis ta anu neraskeun putuna nu di Jamban Sari anu ngabangun Masjid Agung gedung Loneng anu ayeuna di anggo DPR Laras gedung Kawat anu ayeuna di anggo nu di anggo kantor pos dalam lokasana mung anjeunna senengna karena olahraga mana disimpen di dinya teh lapang olahraga na lokasana dina nana gitu upami anu di Jamban Sari anu ngabangun meneraskeun ieu tiasa ngabangun Jamban Sari tapi kusabab anjeunna kapaksa ditunjuk kumargi dina waktos eta anjeunna hiji-hijina anu dianggap sanggup sareng sanggup ngungkulan sagala kasusah anu aya anjeunna oge anu ngabantosan ngabereskeun sareng nyumbang jasa pikeun ngabereskeun karusuhan kusabab kitu ku pamarentah Inggris di tahun 1811 dugi ka 1815 Masehi jasa-jasana dipiharep pisan kusabab kekuatanana anu berkurang sareng katingali yen salah sahiji putrana tiasa neraskeun anjeunna dina tahun 1818 Masehi anjeunna mundur tina jabatan selaku Bupati Galuh Ciamis sareng cicing di Kampung Cigadung atanapi Imbanagara dugi ka pupusna dina tahun 1820 Masehi putrana Raden Adipati Adikusuma mangrupikeun Bupati Galuh Ciamis kadua. Ieu mangrupikeun pedaran atanapi penjelasan turunan Raden Tumenggung Wirahadikusuma atanapi Wiradikusuma. Yayang Ona Rudi Dua Amor Ade Gelora TV Cigadung Imbanagara Ciamis ngabewarakeun. Tadi tantosna urang parantos nitenan anu namina sejarah ti Raden Tumenggung Wirahadikusuma. Haturun pisan kanggo kawargi-wargi Ade Gelora TV anu parantos satya manco teke hilap kanggo like, share, komen oge kanggo subscribe. Insyaallah berkah kanggo sadayana. Sim kuring Yayang Ona Rudi Dua Amor pamit wilujeng wayah ki kanggo sadayana dipungkaseku wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos nonton video ieu tong hilap di subscribe. Diantos pisan.